Sawo pemasukan aing Jon. Maye. Baringung Jonnya. Oh, salah mikirna kumaha. Malam minggu Jon, masalahna Jon, malam minggu. Nya, kumaha mun urang maling sendal apa maling hayam ya? Masalah eta mah urang kudu laporan heula Tuh, ka bos. kumaha kudu daguan si bos atuh ya mah. Si bos ka mana nyumput wae di mah si bos sigana mah. Aduh, Teuing kerteuing juga nama lieur di eta mah aya urusan wae di luar. Hayang mabok aing. Sahar wae urang ge. Mabok engrin anjing. Wah, Baikon apa naon? ting mabok naon atuh. Mau aya we lah. Ngalem atuh. Ngalem, aduh siga di stop panting atuh aing ngalem. Bae atuh setik mah. Jon lah aing. Kumaha? Kalau minggu mah kieu wae mah lieur atuh. Ayo pemasukan mah. Sesuai tungguan bos lah. Bos yang menentukan bos. Ayo. Ka bos wae. Siap lah hari kieu mah ada lieur atuh ai pemasukan mah kudu laporan heula atuh. Udah aing enak ka imana sieun dicarekan ku bos atuh. Iya, udah kemana sih Maria? Telepon gitu. Si bos nelpon. Oh, buru angkat tuh. Yang nggak mabok aing kata-kata. Buru. Halo bos. Oh. Oman mana di mana? Base camp bos. Bos di mana bos? Di Pangkalan. Oh, di Pangkalan kumaha tuh bos? OTW itu orang katanya daguan. Siapa tuh bos? Siap. Ya bos. Siap. Ya. Siap. Ya. OTW orang OTW-nya. Ya, siap bos. Ya. Yo. Oke. Ya bos. Tah, si bos. Tah, Bener. Sok. Tah. Si bos datang. Bos. Cager, Bos. Mau ya cager? Aduh. Alhamdulillah. Ayo sama ngobrol di luhur. Ayo. Ayo lah. Buru-buru si bos lah tuh. Hargaan atuh. Ayo. Sok buru-buru. Man, kumaha? Poena ayo pemasukan. Wah bos, aduh aing sama sekali sepi bos, Sepi pisan. Asli Asa bos. sepi bos. Tibelah hayang udud ge. Rese Bos. Jualan tuh di bos lah. kayak Bos. ayam cai euy. Cai bos. Justru aing ka dieu teh rek minta duit. Ada ubok nu setor aya nama. Itu we pamajikan hayang kere toke. Can kalaksanakeun wae. Kumaha tuh? Kumaha tuh, Orang bos? bebangsing apa ngebebe emang kieu mah carana. Kieu we ayeuna mah. Urang ka Pangkalan we. Nah, Ayo atuh bos. Sugan we aya palakeun. Ayo siap. Ayo. Bos. Ayo. Ayo. ayo lah. Daripada ge hayang Ayo siap bos. Ayo siap. Siap. Yo. kabok atuh. Ayeuna wae buru. Ayo, buru. Siap bos, di payun bos. Bos, di payun bos. Aing sebenarnya mah bisa terjun langsung dah. Sok sieun disangka agul aing mah ku anak buah. Itu atuh bos. Atuh bos, sepi bos, kumaha carana neangan deui bos. Ayo. Anjing robot teh geus PHP wae. Ayo. Ayo bos. Jalan naon eta? Barat bos. Tak rawing ceul. Barat. Liar. Ya. Wes yang Ngecicing lagi kumaha carana salah. eh. Berani mana kayak baru dah tentang hari ini hari deui mau bisa malah ayo. Bos, bener bos. Siap orang yang mangsa lewat ka dia orang pajak ke. Gimana senang ngopi? Demi Allah sama. Jon, man, tingali. Wes, Sareng. Saya tahu. Antah bos. Aya nih. Bisa yuk.
Oh benar kita. Dia mah itu. Naon ieu euy? Naon dia? Luas ieu. Oh iya. Naon dia? Naon ah? Iya beta. Mana. Udah tah aya eta sebenarnya Ketuna deui. Seberang. Kurang segitu mah. Udah demi Allah awe deui kang rokok ya gaduna ge bensin Sok seberang aya ya. Karadahan. Malah itu Tegarablek deui. Di ujung wetannya terus ke ujung kulonnya ieu daerah kekuasaan aing. Sia ngaliwat ka dieu kudu mayar ka aing. Da demi Allah sakitu-kituna. Caya deh ya karadahan coba Minta ka Indonesia. goblok. Oke. Dagoan aing balik deui ka dieu. Buru minta. Dagoan balik deui ka dieu. Antosan dia. Nah, sok buru. Aing bejakeun ka CRT mah. Aduh, ya Allah. Bener. Ayo ke PRT lah. Iya, aja gitu. Kepret. Di mana orang Itu PRT di situ PRT. Wah, ngarariweuh warga aing atuh. Sok teu nyaho ieu RT Mahmud. Sok ayo sampeurkeun. Jon, lumayan. Bos. Ieu sabotol nya. Beukeun ku ente, pan ente minum nya. Jon. Nya tuh. Ieu mah pamajikan hayang ieu kere cak-cak. Tadi teh, lagi beukeun mana kere cak-cak. Siap bos. Nya, waing pesakan Buru atuh, beukeun sayang ye euy. Yuk, beukeun. Bosna. Heeh, waing dagoan. Buru. Antri jauh. Naon eta? Nah, ieu nu bodas ieu. Beak. Nu hideung eueuh. Ayolah, ya udah soge. Ini cek sirup gak punya grup diserut. Urang mah moal pek wae. Pek kan. Sok jam kan. Udah kan ente. Udah katuh. Nah, tong loba-loba teuing siga tukang becak wae. Sok ente lah. Oh, Bos. Alah atuh. Baik. Aduh, nikmat. Terus mang bos. Moal urang Aku tuh petugas tadi. Sok. Ngasaan urang ngasaan. Bos si bos asa kasep enak bos. Wah, piraku. Ada mau dibere receh wae ngobrol. Bos. Gantengnya. Lumayan Bos. rada mantep. Bos sidik bos di hareup pas siga ieu bos. Gua cucung. Lain bos. Gantengnya. Bosnya ngelik tukang siga bungkusan sangu Iya, lain dari tempat wae nya Bos, pinten bos. Minum lah bos ya. Sok, buru. Di poin. Aduh bos. Aduh, candi ino mau kayak gitu. Mabok. Minum can mah mau perut sih mah. Bos ere beakeun mah. Bos. Jangke. Ente Ngas. yang si beungeut nya kayaknya. Belum biasa ngeleng bos. Ngeleng. Ini sebutkeun ya sih ya. Mewah. Bos itu bosnya. Bos. Ya, ayeuna kumaha tuh bos? Aing balik balik gue dah. Soalnya ieu jang kere cak-cak pamajikan geus kacumponan lu. Aing kumaha sia lamun bebeja bos. Ya. Boleh lah. Siap bos atuh. Itu loh. Kuroraan. Ya aing Soalnya itu bisa aing. Itu Sampeurkeun we sampeurkeun. Ayo Pak RT. Burung ngahibur teh nu balik atuh nyanyi teh nu kaharti nyanyi teh. Ayo Pak. Ada yang Nuhun Pak, ieu tah Pak, nutulan ieu Pak. naon dia? Yo, ieu teh wawanian teh ka warga urang di dieu teh ngaganggu wae pegaweanna teh. Di dinya saha? Teu nyaho ieu teh RT Mahmud di dieu. Nu di wilayah di dieu. Mahmud. Tapi kali-kali ulah ieu nya ulah sok malabo. Pamali teh nya lain kali teh. Cik atulah
ayeuna pang kieu era keluarga urang di dieu. Teh kieu nya teh ayeuna kieu pamali teh cek bapana, cek anakna. Cek incuno kimali. Yang nu atos mah atosnya, tapi ulah deui-deui lah ieu mangerakeun ka warga urang nu di dieu. Nya Terus pemajikan urang hayang paicak-cak. Saha sok da urang aya teu kieu moal mana duit. eta ulah deui-deui kitu nya ngarasakeun ka warga urang di dieu. Ari anu geus mah geus aya mah tapi ulah deui-deui. Tapi sekali-kali deui aya di ngarasakeun warga urang ku aing dibabat. Siap. Ayeuna kumaha? Ya, ini bom. Saya Kurangan heula. Nya ulah deui nya. Ampurannya. Ya. Oke, sudah lah. Ulah deui sok aruy sok balik. Balik bisa balik tuh kan ya. Lem. Balik. Teuing atuh. Mas, Tahu.